naiknya, aduh resep nih kayak ini naik-naik teh. Ucuk awi wah, nggak ucuk awi. Ini yang ditekan wah, emang mah timnya. Mohon, mohon. Oke. Nu terakhir lagu Pangandaran anu disuruhkeun ku Teteh Yani mugia katampinya kayak ka Pajeman ge laguna parantos diputerkeun oge kangge ka Pak Sunar parantos diputerkeun laguna mugia kahibur dina danget ieu dina siang ieu. Tapi sateeu acanna angkat di penelpon Kang Dedi bade ngabuka heula WA ieu teh. Mohon ngabuka WA heula bade nu aya netos ka WA ka XL nya nyaeta ti Ibu Titi Dewi wilujeng siang Ibu Titi Dewi SGP Radio Samhan anu dirojong ku PDO Cespleng. Assalamualaikum Kang Dedi sareng Neng Ici Damang. Alhamdulillah saya Ibu. Kang Dedi abdi hoyong diputerkeun lagu Cinta Ka Mumun. Oh Mumun panginten cinta Ka Mumun lagu Mumun panginnya anu dihaluangkeun kudu Sumbang salamna kangge ka Mama Eti, Mama Yati, Mama Nenti, Mama Wulan, Pak Jamhari, Ibu Juremi, Bu Eti Rustam, Bu Sunarti, Pak Asep, Pak Ahmad, Pak Mukti, Pak Yakub, Aki Dahlan, kanggo kasadayana wae hatur nuhun Kang Dedi, Neng Ici, wilujeng tugas. Hatur nuhun oge ibunya kayak ka Ibu Titi Dewi. Nya hatur nuhun Ibu, hatur nuhun, hatur nuhun. Ayo Ici deui Ci. Di saha teh Kang? Di Pak Yanto di Jampang gitu, Jampang ya di Bogor. Assalamualaikum Kang Dedi kumaha damang? Pak Yanto Jampang hadir. Hatur nuhun Pak Yanto, hoyong diputerkeun lagu Layung Koneng ti Ibu Emi Nurhayati dihaturkeun kanggo ka Mama Nenti di Raja Wali spesial khusus Mama Keti anu bohay. Cek batur mah cenah kitu. Sareng Kang Eka Pasuna di Serpong, Aki Bangor, Kang Ahmad di Jatinegara, Age Teh Yani di Pancoran, Kang Sunar di Mampang ya, Pak Yanto, Kang Sunar di Serpong gitu. Kang Sunar mah anu sanesna mah dikumkeun wae mohon dikumkeun wae atuh diawurkeun we Kang cenah mangga diawurkeun mah nya. Hatur nuhun Kang Akang wilujeng tugas dugi ka tuntas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun Kang Eka Payanto, Ning Sugiyarti hatur nuhun miskol nanya tong miskol atunya. Telepon. Ya telepon di Sugiyarti mah gitu beli kita telepon miskol wae atuh. Urang buka ieu mah Ci. Bukan naon lah Kang. Telepon mah lain dibuka teh. Sia Kang sakitu wae. Sok artinya orang-orang saha nu bade telepon di 861 941 2. Ieu tetes aya. Assalamualaikum SGP. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. SGP Radio Samhan anu dirojong ku PDO Cespleng. Kang Dedi kumaha watasan keudi sareng diicina? Alhamdulillah sae ieu teh sareng Aki Dahlan nya. Abi oge sae. Ieu abdi nuju di Cikarang ieu nuju ngopi. Aki Dahlan nuju ngopi sareng naon? Di Cikarang nuju ngopi. Nuju ngopi sareng naon? Sareng rengginang, wajib, sareng anu sanesna. Aya ieu teh aya naon teh? Aya jahe henteu? Kulan. Aya jahe henteu jahe? Sanes kopi. Oh sanes jahe dan herang sanes. Sanes kopi pahit unggul. Oh kopi pahit, ibu pahit pisan atuh. Ya. Aki Dahlan. Bulan. Hoyong diputerkeun lagu naon Ki Dahlan? Milih saha bae. Milih saha eta ku milih saha wae masih kene milih saha anu pop Sunda. Mohon pop Sunda milih sahanya. Nya. Sok dikintun-kintun. Kintun-kintuna aya tadi aya anu monggaran aya Pak Haji Eman. Mohon Pak Haji Eman. Pak Haji Eman, Pak Jamhari. Sareng Kang Ahmad. Mohon. Pak Asep. Asep. Oge aya
tadinya aya Mama Eti Mama Eti, anu terus demplon nu demplon, nuhun. nya Terus oge aya Mama Nenti Mama Mama Nenti, Yati Mama Yati, Titi Dewi Bu Titi Dewi, Bu eta Mbak Sugiyarti Mbak Sugiyarti, Bu Raja Murhaini Haja Murhaini, terus Pak Yanto Pak Yanto, anu di Jampang Nur Jampang, Abah Kiki Abah Kiki, nya anu sanes sama dikumkeun teh nya mohon dikumkeun kangge sadayana nya mangga Pak. nya atuh nuhun Kang Dedi waktunya nya Sami-sami kidahlan. Wiji kemana Wiji? Kulaan aki dahlan. Oh, iting wae. Lain eta ngopi nanti teu diajak eta eme teu diajak ngopi. Oh, gitu nya. Antusnya Mana? memang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nuhun aki dahlannya. Kange Kamil nu aya di YouTube hatur nuhun. Assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Min hatur nuhunnya mugia min aya dina kayaan sehat wal afiat. Tos subscribe tekan subscribe pulanya. Rojong channelna Kang Deddy Kosmo. Mangga diantos di teleponnya di 8 salapan 4 2 masih dina acara SKP Radio Samana di Rojong ke PDP Nang Cespleng. Udah buru-buru Cik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. SGP Radio Samhan anu di Rojong ku PDO memang. Cespleng. Mama Eti kumaha kabarna? Alhamdulillah sehat walafiat. Mama Eti bade naros, Mama Eti. Kah? Bade naros. Naon? Ayeuna panasnya di buminya. Hareudangna. Panas satu. Cenah tadi bieu teh ninggal teh abdi Mama Eti nuju ibak. Ibak teh namanya teh nya. Katinggali ka boleh ker. Manya katinggali ka boleh ker kitu namanya ibak namanya teh. Nuju ieu nata maju mundur cantik. Alah maju mundur cantik eta siga sehari ini. Maju mundur cantik kan sampai ngadangukeun ieu Kang Dedi sareng Pak Ici. Ai abdi mah Ici mah sanes maju mundur cantik, abdi mah maju mundur ngarenghap. Ici mah lain cantik ngarenghap cenah maju mundurna. Ngarenghap enggak desah Ci. Ngarenghap jeung enggak desah we. Mama Eti aya diputerkeun lagu naon Mama? Hayang ieu pucuk awi. Pucuk awi. Alah ini kudu kaluhur atuh ditekan pucuk awi mah. Oh, naik atuh. Kudu naiknya. Aduh, resep nih kayak naik-naik teh. Pucuk awi wah, enggak pucuk awi. Ini yang ditekan wah, emang Mama Eti mah nya. Emon. Oke. Emun. Bejakeun kaki dahlan besok. Alim kami dahlan malah ditolak kaki dahlan euy. Mosok gitu-gitu deh ka saha. Ka Pak Haji Eman. Mohon. Terus Nuhun bupayanana. Mohon. Tanya ka Aki Dahlan. Mohon. Aki Terus Dahlan nuju ngopi. ujung ngopi jeung me. Teh ieu na Kang ngajahe teh ieu na anak anjeunna mah henteu pahameun. Teu pahamnya, anjeunna teu paham jahe, pahamna ieu naon teh? Laja. Henteu pahameun jahe anjeunna mah. Teu paham jahe nya. Kange ka Payanto, kange ka Pajamhari nya tadi teh. Kange ka Pasunar. Mohon. Atur nuhun bupayanana. Mohon. Kange ka Bang Ahmad. Mohon. Kange ka Ibu Titi Dewi di non teh jembatan besi ya Kang ya? Mohon di jembatan besi Mohon Ibu Titi atur nuhun Dewi. oge kange ka Ibu Titi Dewi. Mohon. Kange ka Terus. Mama Yati, Mama Nenti, Ibu Mama Juremi. Yati, mohon. Kange ka Ibu Eti Rustam. Mohon. Kange Teteh Yani, Yani. sugeng siang Teteh Yani. Mohon tuh. Panas mboten ning Jakarta. Panas banget di Jakarta teh. Sami mawon. Sami mawon di mana ge nya panas teh. Heeh. Kange ka Mbak Susi. Mohon. Kange ka
Mama Wulan, Maulan. Abah Asep, Abah Kiki, Mohon. Kang Pradana, Teh Warsi. Mungkin Mohon. ujung ngadaranggukeun atunya. Insya Allah nuju ngadarangukeun. Mohon. Beras. Kayak ka Ibu Sunarti. Mohon. Kayak ka sadinya. Saha deui tah? Kayak ka sadayana tuh Kang, Aki Bangor, Aki Aki Bangor. Bangor. Mohon. Nya, mohon. Tadi Pak Yanto juga ngintuna. Mohon atas Pak Yanto. Ari tos naik teh hilap Kang. Nah, sok hilapkeun naik teh. Oh, mau naikna mah bari satan mah. Bari buru-buru masuk poho teh mun buru-buru mah mentok buru-buru aya naik teh. Kang ieu kang kasadayana panitan radio Samhan. Nah, sing sararehat sadayana di tiang Amin. Nuhun amin. Akang Dedi sareng Teh Ici sareng keluarga. Semoga sing sehat sadayana. Amin. Rezekina anu barokah. Amin ya rabbal alamin. Akang Dedi sareng Teh hatur nuhun, ulah jeung majen tugas kareng teh mugi sing sehat salamnya akangnya. Amin hatur nuhun mama. Mede memang cespleng. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun ka Adila. Adila dan friend. Wah, ini mah Adila dan kawan-kawan atunya. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Bingbung, yuk kita nabung. Hatur nuhun ya ka Adilanya. Nuju naon Adila orang mana eta teh? Sok mangga telepon di atas di 8 genep hiji 8412 anu bade telepon anu bade ieu ngirim ke nomor rekening aya nomor rekeningna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh SGP Radio Samhan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Kang Dedi. Iya Bunda. Teh yang cantik. Iya Bunda. Gimana kabarnya? Kabarnya alhamdulillah. Ini lagi buka baju panas. Ya sama juga di sini juga panas. Oh, panas banget ini. Sampai pasang kipas angin 2 tuh nggak terasa juga terasa panas sekali. Iya Bunda, saya buka baju panas, Kang Dedi merem banget. Hati-hati aja, Teh Ici jangan telanjang. Enggak Bunda, ini ngasih amal sedikit ke Kang Dedi. Lagi kegerahan Teh Ici ya. Iya gerah, jadi aduh pengen dibuka. SGP. Radio Samhan. Nih Rojong PDU. Memang cespleng, iya. Saya tadi dengar Teh Ici berantem mulu sama Teh Yani ya. Iya saya mah memang begitu sama Teh Yani mah harusnya diberantemin sama saya. Jangan gitu Teh Ici, didekap Teh Yani Teh Ici. Ah nggak mau didekap mah, entar saya piting nanti saya piting. Tangan ketemprak dari piting. Iya. Teh Ici nggak jaga lilin lagi. Kenapa? Teh Ici nggak jaga lilin. Sekarang mah bukan waktunya jaga lilin, sekarang mah jaga ini. Kalau jaga kemana Teh Ici kan jaga lilin. Enggak, saya sekarang bukan jaga lilinnya. Kalau Selasa saya jaga lilin. Kadang lilinnya itu goyang-goyang tuh. Habis goyang-goyang, saya mau tiup, nggak enak ditiup. Nggak ditiup juga. Kalau siang-siang ngapain jaga lilin? Iya, siang-siang mah mungkin nggak mau, iya. Iya, kalau siang-siang mah nggak jaga lilin, jaga uang saya mah. Kalau siang-siang jaga Kang Dedi. Nah iya. Apa Kang Dedinya kabur? Iya, Kang Dedi mah suka kabur-kabur kemarin. Kang Dedinya cari yang lain. Teh makanya Ici takut. ditendang sananya. Oh, kalau ditendang mah Ici mah bisa cari sendiri. Ditendang kayak bola. Aduh, ditendang kayak bola. Ici bisa langsung ke Monas sana. Masuk 1 gol. Gol iya. Bunda. Kang Dedi. Iya, Bunda. Saya harus ke lagu Kelangkang aja Kang Dedi. Kalangkang, ya. Ingat kalau merusak kawanku. Oh iya, itu Ibu almarhum itu Bu Asmiati ya. Kalangkang ya nanti saya puterin. Kelangkang, mudah-mudahan dia udah tenang sana Kang Amin, Dedi amin ya. ya, mudah-mudahan. Udah gak ngeluh-ngeluh lagi sama saya. Insya Allah dia bahagia dan tenang di sana. Iya, mudah-mudahan dia kita juga sering doain Kang Dedi. Iya. Semua. Alhamdulillah.
Nah, gitu Kang Dewi, salam tadi buat Mama Eti. Baik, Buat ya. Teh Yani. Iya, mangga, Buat Kang mangga. Sunan. Mangga. Bu Titi Dewi. Bu Titi Dewi. Kenapa Kak MR ya? Bu Titi Dewi jarang on air dia ke WA mulu tuh. WA melulu tuh. Kayaknya nggak bisa, kayaknya kesunul-sunul mulu. Saya juga kesentuh, akhirnya nggak bisa masuk. Tapi bisa juga masuk ya? Bisa juga masuk. Iya tuh, bisa masuk. Kan pintu kan dibuka lebar-lebar. Pintunya dibuka lebar-lebar, apalagi pintu Ici mah lebar banget. Buat Aki Dahlan. Iya. Buat Bu Sunarti. Buat Pak Asep. Mohon, mangga, ya. Buat Pak Ahmad. Buat Kang Ferry ya di Kang Peri, di mana itu ya? Kang Peri itu lupa lagi ya, di situ di apa daerah Bintaro mana? ya? Bukan. Bintaro Kang Sunar ya? Kang Sunar di itu Serpong, Kang Sunar Mas Serpong. Oh, ini di Bintaro Kang Ferry ya? Kang Peri ya, mungkin di Bintaro ya, Kang Kang Peri. Asep itu Kampung 2, itu Kampung 2 Keranji Kampung ya? 2 Keranji, ya. Lu ada Kampung 2 Bekasi temanku. Iya, Bunda. Jauh juga ya? Iya, Bunda. Bunda, oke gitu aja Bunda, karena udah saatnya mau ajan ya Bunda, ya. Lagunya tak tungguin Kang Iya, Ferry. nanti lagunya akan diputerin ya. Oke. Kebetulan sekarang lagi di rumah. Kang Ferry. Iya, baik Bunda, ya. Selamat Baik. bertugas Kang Dedi. Sama-sama Bunda. Teteh Ici. Iya Itu Bunda. Kang Dedi jangan dilepas ya ke Teteh Ici. Enggak Bunda. Terima kasih banyak. Bu Ya, Titi. iya Bunda. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kayak kawan sedayananya ke lagu-lagunya diputarkan saat sajan asar. Ajan asar lagu-lagu teras engke patepang di saat sajan asar. Eno urang sami-sami nganaukeun ajan asar sareng ngalaksanakeun ajan asar kangge daerah Jakarta sareng sakitarna. Mangga.